Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nu kasuhun ka pupuhu SMP Negeri Salapan Cimahi. Pupuhu Dinas Pendidikan, Komite Sakola, guru-guru SMP Salapan Cimahi, bagea ka siswa-siswi SMP Negeri Salapan Cimahi. Ibu miwah bapak, sadarek sadayana, kum kadulur-dulur nu pengkuh mitra baraya. Nusatia kana basa jeung budaya Sunda. Sata acana sumangga urang sasarengan nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparing kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Alhamdulillah pujalaran nikmat dina dangdut ieu tiasa kempel ngariung di ieu tempat dina raraga Paturai Tineng Kelas Salapan SMP Negeri Salapan Cimahi. Sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sobatna, kalih urang salaku umatna. Langkung ti payun simkuring seja nyanggakeun ping wilujeng rehna siswa-siswi kelas salapan parantos lulus ujian nasional tahun 2020 genep. Sat acana di dieu aya sababaraha rupi acara simkuring bade medarkeun heula runtuyan acara di antawisna bubuka, mapag pupuhu, aosan ayat suci Al-Qur'an, pidangan lagu di paduan suara SMP Negeri Salapan Cimahi, laporan ti pupuhu Panata Calagara, laporan ti pupuhu OSIS, kedalisan ti wawakil kelas salapan, pidangan seni angklung ti lingkung seni SMP Negeri Salapan Cimahi, kedalisan ti pupuhu sakola, kedalisan ti komite sakola, kedalisan ti Dinas Pendidikan, pidangan upacara adat prosesi Paturai Tineng kelas salapan, sareng doa. Supados tenyang kolong kana waktos, sumangga urang kawitan wae ieu acara. Abdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.